nikmat kieu nya. Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejan raskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis bagian ke-87 nya. Kumaha ieu saterasna lalakon sudira teh ini asa beuki menariknya tina nol di nol sudira teh ngadak-ngadak ayeuna jadi gagah jadi kasep jadi loba nu gareulis barogoheun nya dikulilingan ku nu gareulis bari jeung loba amit-amit ya Bang Hayang amit-amit dikabitaeun cenah cek Kang Imang teh. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe-nya kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe atuh simkuring ngahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan didoakeun ku simkuring sing kapeser Magicom nya jeung payung. Oke mugi sing tiasa janten rencang anu ngahibur kepala wargi sadayana nya kamu ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna bari santai bari ngalicin nya bapak-bapak bari ngabaheuhai nya ditepas nyi kopi direncangan ku Nyi Siti bari pikiran mah ngalamunkeun Nyi Yuli. Oke di tempat konveksi di Padamelannya bari ngajait bari ngobras motong ngancing terus di pasar di tempat cukur di perjalanan di kantor di pabrik pokoknya makum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi sakadiknya wargi urang nu aya di luar negeri luar daerah sok manco dina pedaran dongeng Mang Ian teh janten landong katineng cenah landong kasono kalembur. Oge ulah hilap di like di komen nu teu komen burut nya sareng simkuring mah kumargi ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna seueur sponsornya ieu mah parodi we etang-etang kumahanya malikeun katineng gitu. Nah, sareng saumpamina pala wargi ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong ngapresiasi balelol hoyong ngaapresiasi biasa nyawer tah kana nomor dana ieu tah supados teu nyangklung ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ke-87 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun plung tapi samemeh sakabeh sasatuan barijil kabeh tina jero taneuh si otang ngibaskeun leungeun ka tuhuna wus kadenge sora angin ngagelebuk dibarengan ku pating barasatna cahaya beureum.
sakabeh sasatuan teu sirikna racleng atuh halali berkakeunaan ku pangawasa si Otang. Eyang lamping tangka ngaranju panona bunceli ka si Otang. Keke, tetela, najan ngurakeneh ge pangabisana lain lalawrakeunun. Sok padahal aing sorangan hayang boga pangarti linuhung teh. Sasata mah kudu ngelmu puluhan tahun. Nasaha guruna ieu bebenji teh? Kawas miboga ilmu kasilumanan. Kitu ceuk gerentesna hate Eyang Lamping mimiti waspada ka si Otang. Sok kadinya aki-aki peot. Gerak ketrukeun di wowosen teh. Montong ngabijilkeun sasatoan deuleun. Moal teu raka dewek mah. Anu rada aheng atuh sakalian. Ngarah dewek bisa ngukur kana pangawasa sorangan. Pokna si Otang ngece deui ka Eyang Lamping. Montong sok jumawa sia budak angon. Udah tanah ieu ku sia sakabeh pangawasa aing deuleun. Temal Eyang Lamping bari muncereng ka si Otang. Najan asa diungha ku pantar budak satepak, tapi inyana tetep waspada jeung ati-ati. Eyang Lamping nibankeun di pangawasana ka si Otang, tapi angger bae elmuna bisa kabendeng ku si Otang. Lamun diitung mah geus aya kana 10na pangawasa Eyang Lamping anu ditibankeun ka si Otang. Tapi nya kitu kabeh oge taya nu metu bisa kabendeng ku pangawasana si Otang. Anu jadi kahelok pikeun Eyang Lamping mah nyaeta elmu si Otang kabeh oge elmu kasilumanan anu kacidaluhungna. Lantaran miboga elmu kasilumanan teh lain perkara enteng tapi kacida banggana. Sahenteuna kudu boga guru wangsa lelembut sarta butuh waktu anu kacidalilana. Anu ngandung harti si Otang teh lain jalma samanea tapi miboga kajembaran panalar anu linuhu. Eyang Lamping pok bae ngawakca. Aing muji kana pangawasa si lahing budak angon. Cacakan bolon kene, tapi teteh lagus miboga pangarti anu kawilang luhung. Tapi ingsun calung jatnan pakalangan. Mual jujurih ku patina jan ngababatang jadi bugang. Ya sudira, udah tadah pangawasa ilmu rogoh sukma. Najan ilmu sia salaput hulu mual bisa lepas tina cangkingan aing deuleun. Eyang Lamping sidakep. Panona neutup seukeut ka si Otang, barasa aya cahaya nanding kilat kaluar tina panon Eyang Lamping. Eta cahaya nyorot nojo kana panon si Otang meh teu katuturkeun ku panenjo. Samangsa eta cahaya asup kana panon si Otang, jinisna langsung ngociak bari awakna ngageter badis panggal rek udar muter. Aduh, tobat! Kitu gorowokna si Otang kawas nandangan ka nyeri anu rohaka. Sakumaha omongan nyimas erang si Otang ukur dibere 10 pangawasa. Hal ieu teh geus dirarancang ti anggalna sangkan teu jadi panyuriga pikeun Eyang Lamping. Awak si Otang kawas dipulut inyana lalaunan kabetot ku pangawasa Eyang Lamping. Si Otang ukur bisa calawak, panuna molotot badis kasibat. Kadua leungeunna rarangga, sukuna lalaunan ngalengkah ngadeuketan ka Eyang Lamping. Samangsa si Otang geus aya di hareupeun Eyang Lamping, ngan sakilat awak si Otang ditewak ku Eyang Lamping sarta langsung dibawa ngejati dinya. Les jirim Eyang Lamping anu mawa si Otang teh geus ngaleungit di situ sumilang.
Hatur nuhun Teh Tina. Kaayaan didinya kawasa sari deui. Ukur kadenge sor angin peuting anu ngahiliwir. Omak-omakan situ sumilang teu kacirimota, ukur pating siriwik lalaunan katebak ku angin. Samangsa eyang lamping geus taya di situ sumilang, Nyimas Erang jeung Ratu Kuntring Manik anu nyerangkeun ti kaanggangan. Dua nana guragiru ngajugjug kadangdang gunung geulis. Teuli lage dua nana geus aya di eta patempatan, pok bae Ratu Kuntring Manik ngalisan. Saterasna Rai Erang bade kumaha? Maksad acek teh rarancang Rai Erang kanggo ngungkulan pangawasa si Eyang Lamping. Ke sakadap acek Manik, urang ngantosan heula si acek komala ngarah kasaksen ku anjeunna. Walon Nyimas Erang boga maksud rek ngadaguan heula Enden Komala Tungka. Cacap Nyimas Erang cumaritana, jirim Enden Komala Tungka geus ngajangelek didinya. Tah geningan, si acek komala tos aya di dieu. Mangga bae regepkeun, abdi bade cumarios. Okna Nyimas Erang ngerasa bungah ningali Enden Komala Tungka geus aya di dinya teh. Meh bareng Enden Komala Tungka jeung Ratu Kuntring Manik arunggeuk. Anu ngawitan bade dipilampah nyaeta tangtungan abdi sareng si acek Manik sejadi uihkeun di kawas bihari. Mangga ka dieu acek Manik, tatih bae payunan abdi. Ceuk Nyimas Erang nitah ka Ratu Kuntring Manik sangkan ngadeuketan ka dirina. Ratu Kuntring Manik gancang ngadeuketan ka Nyimas Erang, inyana nangtung ajeg hareupeunana. Nyimas Erang ngantelkeun leungeun katuhu kana tarang Ratu Kuntring Manik, bari inyana ngawatek pangawasana. Cahaya beureum ngabarasat, saterusna ngungkung awak Nyimas Erang katut awakna Ratu Kuntring Manik. Marengan leungitna cahaya beureum, tangtungan Nyimas Erang jeung Ratu Kuntring Manik geus balik deui ka asal. Tah, ayeuna mah tangtungan urang tos muli di kawasa sari acek Manik. Pokona mah sagala kahoyongna si Eyang Lamping gugu bae ku acek Manik. Omat talingakeun si Kang Otang ngarah apal kana ketakna si Eyang Lamping salajengna. Anjeunna tos ngaraos regreg wireh tiasa nyangkala Kang Sudira mamalihan. Abdi sareng si acek komala bade badanten kanggo ngungkulan si Eyang Lamping. Mangga bae acek Manik ramulih di kana giri gumuruh. Kitu pok-pokanana Nyimas Erang ngebrehkeun paniatan dirina ka Ratu Kuntring Manik. Hatur nuhun Rai Erang, sementawis mah acek bade wangsul di kana giri gumuruh. Walon Ratu Kuntring Manik toloba pamikir deui. Satu tas amitan ka Enden Komala Tungka katut Nyimas Erang. Jirim Ratu Kuntring Manik geus ngaleungit ti dinya. Enden Komala Tungka pok bae ngawakca. Jadi rarancang Rai Erang terek kumaha? Ari si Otang moal diroga halak kitu ku si Eyang Lamping. Dupi perkawis si Kang Otang mah margi saumpamina bade nyerek deui ka acek komala sareng kanu sanesna, koncina aya di Kang Sudira. Duka naon?
Abdi ge kurang uninga eta mah. Ku hal ieu pisan, si Eyang Lamping bakal nyeleksek ka Kang Otang anu jirima tos janten Kang Sudira. Sangkan betus pangna inyana tiasa ngabendeng ilmu runcang jagat. Kitu tah numutkeun abdi mah acek. Walon Nyimas Erang ngajendrekeun ka Den Komalatungka. Karti-karti pisan ku acek. Eta teu acan dibaler ku Rai Erang. Perkawis rarancang Rai Erang salajengna. Pokna Den Komalatungka nyusu deui carita anana. Perkawis rarancang abdi salajengna nyaeta bade nyana Kang Sudira ka nagara Ulo Peteng. Di ditu Kang Sudira bade ditibanan pangawasa ku abdi sarta kasaksen ku pun lanceuk si Acek Seba. Dupi waktos nama 2 dinten di ti ayeuna Acek Komala. Tembal Nyimas Erang netelakeun rarancangna ka Den Komalatungka. Kaharti ku Acek Rai Erang, mangga bae kadinya. Acek mah moal bisa ngahalang-halang. Lamun dek mawa Sudira ka nagara Ulu Peteng, omat bae bejaan Acek. Ceuk Den Komalatungka ukur bisa ngaluyuan kana kahayangna Nyimas Erang. Tangtos bakal ngawartosan ka Acek Komala, moal janji gurudug mawa Kang Sudira ka nagara Ulu Peteng. Sanesna naon bisi cuih kasih Acek Dewi Rarang. Engke bakal ngamuk ka abdi meureunang. Walon Nyimas Erang bari nyikikik seuri. Ai. Bari nagisan bakal cuih kasih Nyai Dewi. Hoream teuing Acek mah pasti bakal dipaido ku anjeunna. Ceuk Den Komalatungka ngagikik seuri. Ayeuna abdi seja amitan bae ka Acek Komala, mugia dina dinten enjing atanapi pageto, urang tiasa lawung deui. Pokna Nyimas Erang amitan ka Den Komalatungka. Mangga bae Rai Erang, mangga bae bade mulih mah. Kaleresan Acek oge bade baranten sareng reng-rengan ieu teh. Walon Den Komalatungka. Satuta sasalaman jeung Den Komalatungka, jirim Nyimas Erang geus ngaleungit ti dinya. Kitu deui jirim Den Komalatungka sarua geus ngiles ti dangdang Gunung Gelis. Sakali di anu bade nyawer tiasa ka nomor dana ieu nya tah tong agung-agung saikhlasna we nya. Kacaturkeun kayaan Sudira. Dina peuting eta Sudira keur aya di basisir sagara Kaler, ngahaja dibawa ku Tumenggung Wanayasa kadinya. Kaayaan didinya kacida poek meredongna, ukur kadenge pating cilekurna ombak sagara anu pasusul-susul mata kinggiapeun. Sudira keur nangtung ajeg di hareupeunana ngabedega Tumenggung Wanayasa. Sudira make baju pangsi sarua hideung, sirahna dibeungkeut ku lawon beureum, bleg be tangtungan hiji jawara
kacida gagah jeung gandang. Pok baik tumenggung wanayasa teh ngawakca. Sudira, ngahaja anjeun dibawa kukula ka basisir sagala kaler. Lain kirinya. Sudira, ngahaja anjeun dibawa kukula ka basisir sagara kaler. Sabab anjeun teh geus ditibanan ku sakabeh pangawasa ti diri kula. Tah, di ieu patempatan sakabeh pangarti anjeun kudu dipecak sangkan bener-bener kacangking. Lian ti eta, jurus Sang Hyang Pajajaran kudu bener-bener ngahiji jeung diri anjeun. Kumaha? Kaharti kudu diri anjeun Sudira. Kahartos-kahartos pisan Paman Yasa. Walon Sudira kacida rengkuhna. Syukur ari kaharti mah. Sok anjeun geura ancrub ka sisi sagara anu jerona ukur sadada. Ku anjeun geura tadah rongkana ombak sagara make jurus Sang Hyang Pajajaran. Hijikeun rasa sangkan gumulung dina pamikir, buludkeun patekadan sangkan tegalider. Pokna tumenggung wanayasa mere papatah ka Sudira. Unyuk sumangga Paman Yasa, ku abdi diestukeun pisan. Walon Sudira kacida tatagna. Sudira gasik muru ka palebah sisi laut. Sudira ancrub ka jero laut. Mingkin dieu mingkin jero, sanggeus jerona sadada Sudira eureun didinya. Karek ge Sudira rek masang kuda-kudana, teu kanyahoan. Ombak gede geus nembrag manten kana awakna. Awak Sudira teu sirikna ngacleng ka sisi sagara, kawas anu dipangpengkeun. Bari jumarigjeg Sudira cengkat lalaunan, bajuna kalotor pinuh ku keusik. Tumenggung wanayasa ukur gogodeg ningali polana Sudira. Dengekeun Sudira, kapan tadi teh kula geus ngomong ka anjeun, kudu ngahijikeun rasa. Anu hartina samemeh anjeun ancrub ka jero laut, anjeun kudu taki-taki ti anggalna keneh. Kudu waspada ti samemehna. Tiap urang ngalengkah, kuda-kuda geus ngahiji jeung diri urang. Lain masang kuda-kuda samangsa arek tarung. Tapi imah kuda-kuda kudu batuk tumenggung. Aduh, batuk aduh ieu teh. Bika mana bieu teh? Eta kuda lumbing ning. Oh nya. Tiap urang ngalengkah, kuda-kuda geus ngahiji jeung diri urang. Lain masang kuda-kuda samangsa arek tarung. Tapi kuda-kuda kudu salawasna panceg dina tangtungan urang, cipta ku pangrasa. Eta ombak teh tangtungan musuh anjeun. Sok ger ancrub deui kadinya. Pokna tumenggung wanayasa mere wewengan ka Sudira. Sudira tenemalan, inyana ukur unggek. Sudira gancang ancrub deui ka jero laut bari mancegkeun paniatan dirina. Karek nepi kanu jerona sacangkeng, dua ombak gede pasusul-susul nembrag kana awak Sudira. Awak Sudira ngacengkang ka tukang, ngan untung keneh teu kawas tadi kaaclengkeun ka basisir. Sudira satekah polah cengkat deui. Awakna gulak-gilek katembragan ku ombak sagara nu taya reureuhna. Jegur seot. Ombak saluhureun suhunan imah muru ka palebah Sudira. Sudira pengkuh dina kuda-kudana, inyana teuleum ka jero laut bari ngadongkokeun awakna. Najan ombakna ngaliwatan kana awakna, tapi tanaga cai teh kacida rongkahna. Awak Sudira meh-mehan kabawa ka sisi basisir. Ngan untungna awak anu dongko keneh gancang nyangigir. Mingkin lila Sudira teh beuki ngarti
bisa ngalelebah sarta bisa nganyahukeun sangkan ombak teu bisa nembrag kana awakna. Sudira terus bae metakeun sakabeh juru Sanghyang Pajajaran dibarengan ku pating cilegurna ombak sagara anu nembragan kana awakna. Sakapeung awak Sudira ngalelep kana jero laut, sakapeung ngacelepung ka luhureun cai. Heuleut sawatara waktu kadenge tumenggung Wanayasa teh ngageroan ka Sudira sangkan hanjat ka basisir. Basa anjog ka basisir, awak Sudira langsung ngarumpuyuk banget kuripuhna. Ambekanana ngahegak, sirahna karasa lungleng tepugu. Sakitu mah kaasup kuat anjeun teh Sudira. Sabab ngalawanan ombak sagara teh lain perkara enteng. Tapi tetela anjeun mah kuat patekadan. Nu hartina najan anjeun ngalawan puluhan musuh. Kuda-kuda anjeun geus maku bumi moal gancang rubuh. Ayeuna mah reureuh sakedeung. Samemeh anjeun metakeun pangawasan nu sejena. Pokna tumenggung Wanayasa ngarasa kataji kana patekadan Sudira. Unyuk sumangga Paman Yasa. Walon Sudira sorana halon nakeranan. Telila di antarana sanggeus awak Sudira jag-jag deui, inyana gancang nyampeurkeun ka tumenggung Wanayasa. Hapunten Paman Yasa, salajengna bade metakeun pangawas anu mana? Maksade anu bade dicobian. Ceuk Sudira bari teu boleh rengkuh. Lamun sakirana awak anjeun geus jag-jag di kawas mimiti, pek geura gunakeun pangawasa geblag sagara. Papat kalimahna ku anjeun, lamun geus cacap macana, geura tadah ombak sagara ku pangawasa, nepi ka eta ombak teh balik deui ka tengah laut. Kade, lamun sakira teu kuat ulah dipaksakeun, bisi awak anjeun nu kadon tatu. Walon tumenggung Wanayasa mere papatah deui ka Sudira. Unyuk sumangga Paman Yasa. Temal Sudira teu loba pamikir deui. Sudira leumpang deui ka sisi laut. Sanggeus jerona satuur, Sudira ngawatek pangawasana nyaeta elmu geblag sagara. Sudira geus panceg dina tangtunganana, panuna manco kana ombak sagara anu ngacungkiring nanding rungkunukna pasir. Samangsa eta ombak geus deukeut, Sudira nyurungkeun dua leungeunna ka hareup. Sudira kawas neunggar cadas, awakna mengacengkang ka tukang. Sudira usaha satekah polah sangkan awakna teu ngagubrag lantaran bedasna ombak sagara teh kacida rongkahna. Sudira nganyod-nganyodkeun leungeunna, kawas keur ngumpulkeun sakabeh tanagana. Ya! Sudira ngakorowok bari nyurungkeun dua leungeunna. Keur saning pangeran, ombak sagara anu sakitu gedena teh balik deui ka tengah laut. Jelegur, kadenge sorang ngajelegur, samangsa ombak diadu di tengah laut. Cai laut teu sirikna ngacomantara, awahing ku tarikna ombak sagara anu diadu. Tumenggung Wanayasa seuri leutik asa kagugu ku ketakna Sudira. Sudira teu ingkah tidinya, inyana ngawatek pangawasana nyaeta elmu napak sancang pamere ti Ratu Saeba. Awak Sudira ngajaul ka luhur. Celek sukuna napak sancang dina luhureun cai laut. Dina gerakan anu kacida gancangna, Sudira ngablesat lumpat ke tengah laut. Dina waktu anu ngan sakedeung Sudira geus aya di tengah laut, dipapag ku ombak sagara anu teu sirikna ngagulung pasusul-susul. Suku Sudira pengku dina luhureun cai laut, tegedag ku ombak sagara anu kacida rongkahna.
Tumenggung wanayasa ukur ungut-ungutan ningali kasudira anu geus aya di tengah laut tetela pisan lamun eta pangawasa teh bogana ratuna para ratunya eta Ratu Saeba. Tetela pisan eta teh ilmu kagungan Ratu Agungnya eta Ratu Saeba. Ku gede milik anjeun Mansudira bisa lawung sareng Ratu Saeba. Tapi kula mah yakin lian ti ilmu napak sancang geus pasti Sudira oge miboga ilmu sejena. Keun ku kula arek dititah sangkan inyana mecakan pangawasa sejena ti Ratu Saeba. Kitu ceuk tumenggung wanayasa ngagereneng sorangan pinuh kabunga. Ari Sudira anu keur aya di tengah laut lumpat deui ka sisi basisir. Dina waktu anungan sajorelat Sudira geus aya deui di sisi basisir. Tumenggung wanayasa gancang nyamperkeun ka Sudira. Pamirsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya. Ini teu karaosnya ari ngadongeng bakating ku betah. Buki rame buki gagah Sudira teh nya. Nya gagah nya kasep nya seueur istri gareulis anu mikaresep mika cinta ka Sudira. Pokona mah aduh. Jadi kabita. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Cek bapak-bapak amit-amit ya Bang hayang cenah hayang ka Sudira. Bobot sapanun jarang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.